warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur anu aya di lemur baraya anu di kota, alhamdulillah tepang dina acara obrolan cawokah urang lembur. Alhamdulillah akang ayeuna nuju jalan-jalan sabah kota. Aduh, ulah cicing we di lemur ngulubut. Cek batur mah disangkana teh aing teh cicing we, urang budah laut padahal aing minang ka kota teh. Aduh, ayeuna keur istirahat lah, menikah terawas di Cikulah, Cikulah naon teh? Nya Cikulah Kang ieu teh kan. Cikulah, alhamdulillah di kebun teh menikah terawas ieu. Asa indung zaman baheula aing keur mawa awewe ka dieu teh. Aing mapageun anjing tapi ka dieu. Bade ka mana Akang teh? Bade ka mana? Bade lumaku ka kota Tasik. Alhamdulillah. Diren heula di dieu hoyong tuang heula heueuh. Da mobil oge. Rumah makan Mobil ge bisa maju teh ku bensin. Aya supirna mah lain nyata ku dahar. Alhamdulillah. Teruskeun rumah makan atuh Kang ieu teh naon kitu. Rumah makan naon nya teh ceuk? Oh, Bukit Cikulah. Lamun dina ieu mah bukit. Bukit Munyuu. Pilih bade nu marakan. Pilih anu bade bade taruang antara jurusan Bungbulang ka Garut. Raos ayeuna mah teu di cisanaan wae, aya di Bukit Cikulah oge. Rumah makan. Aduh, mani raos tempat dage tuh. Kebon teh mani waraas. Si Akang bari raos. Tengah peting jemplang jempling, kuring nyaring tegenah cicing, poma nyai ulah rungsing lamun si Akang datang ti peting, komo bari mukakeun sampingan kade dirontok kucing anu nyempil dina pingping paranti nyoo aa ti peting. Aduh, aya geus sangke tuluykeun deh yang dahar heula aing mah lapar. Bade kejeng sate atuh sate beuleum lagi dadakan di dieu mah duh. Lah, ieu mah tinggal itu geus disiapkeun tuh. Aloh. Lo aya kurupu. Oh aya budak lucu. Yo no. Aduh, lain beungeut aing teh siga Rano Karno ari budak kajerit. Anu, ngajak engke ditulikeun deui bade tuang heula. Insyaallah engke disambung deui sareng Akang dina acara obrolan cawokah urang lembur. Teu kenging hilap subscribe di Z Channel. Hatur nuhun.